Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi sareng rencang-rencang bade mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tepangkeun nami Abdi Irwan. Tepangkeun nama Abdi Aulia Jahra. Tepangkeun nami Abdi Bian Syapani. Tepangkeun nami Abi Pina Putria. Tepangkeun nami Abdi Septia Sapitri. Permainan encrak nyaeta permainan tradisional khas Jawa Kulon anu gumantung kana kasigaman, leungeun, konsentrasi, sareng koordinasi panon leungeun nalika ngalungkeun sareng nyarep batu kerikil atawa biji kuwuk. Dimainkeun ku 2 sampai 4 jalma dina permukaan anu rata. Permainan ieu ngalatih motorik kasar sareng motorik halus.